Wanci teu karasa nyerelekna waktu gancangna carita. Tinekanan kana wanci isuk-isuk. Paraji sunat geus datang sabada salat subuh. Si Uten renghak renghi katingali sieun jeung katingali beungeutna pias. Pok si Uten cumarita. Naon angga? Maknya dasa kita diwakilan Naon anggara diwakilan teh? Semun di sunatanan entong abi om welah sunatannya. Moal bisa atuh. Amun om aya di sunatan mah rampung kabeh atuh angga. Piraku udah dirampungkeun tega maneh mah. Sanes om kumaha tuh carana lah supaya teu kieu kita om. Nah kumaha kieu teh? No gencang om. Lu gencang. Si Uten urek disunatan nu gencang hatena tukung silat paraji sunat unggah Sujang ayeuna mung pengisuk-isuk kene disunatanana ke geus beurang masuk rada nyeri. Nu mana tadek disunatan tiap ka dieu atuh. Indungna jeung bapana sina barijil. Cek eta paraji sunat bari jeung ngagupayan ka urang jeung ka si Anggara alias si Uten. Pake no bade sunatan mah tak iya take. No, cara nunjukkan ka om. Mainnya gede-gede candi sunatan sujang ep ka dieu atukeun bae gede oge. Ngan kuaki moal make bango. Bade kunaon ki abi sunatanana ki Ku bedog gue deuleun sia. Ditingali ku urang si Uten pias ka cidak leungeun ngagibrig. Tekung sidila Pak Haji Hamid ngurunyung di jero. Tayuhna sarengsena salat. Nu jadi bapak oge nyampeurkeun, Bu Mirda oge nyampeurkeun ngedeket panto. Bari pok cumarita. Siap Anggara ayeuna. Aki ayeuna ye pun anak disepitan. Lain pun anak ayeuna disepitan ki. Keun we moal waka kopi aki wah. Engke we siang. Jeung kurang denge kitu ke bese salah tom nyunatan angga om. Cek si Uten alias Anggara manehna bari jeung ngagibrig. Ku urang disamperkeun si Aki bajeng ditoel turta ditanya ku urang. Ki, ayeuna wae itu saurpun lanceuk ieu putrana disunatan teh. Kitu disunatan teh saha maneh teh si itu. Itu Ki budak leutik. Aki eta ketang. Naon lagi maneh? Angga ulah heureuy kitu. Cek Bu Mirda bari jeung nyekelan leungeunna si Anggara. Hayu Hayu burukeun urang di luar we ayeuna mah disunatanana. Mangga Aki itu we di luar hayu asipitanana. Lain di luar yang sipitanana. Keun we di luar we. Sipitanana tong di jero. Nah larasaan teh ngomong teh eta bitenya. Pak Haji Hamid sembuh kesal turta buru-buru si Uten ditungtun jeung Bu Mirda keluar. Kabeneran pisan atuh. Keur kitu kurunyung si Udin jeung Mang tukang ngiribig nyampeurkeun ka dinya. Ji, kagila-gila ke ding cek Uten mana teh geuning keninganan rek disunatan. Mang, tong loba ngomong Mang, mun bisa kok Mang atuh Mang wakilkan. Cih, piraku kudu diwakilkeun ku Mang cek Uten na piraku jeung piraku. Ken manya moane sun disunatan. Apan keng disunatan maka masjid ke bebas Uten. Cek si Udin dari teh bajang melong jeung buburi lengan turta anger we ka urang mangadila. Ku urang ditanya eta si Udin. Udin kunaon jiga nu geuleuh ka urang? Emang geuleuh aing ka maneh goblok maneh mah sombong. Bu Mirda ngadenge si Udin imut ngagelenyu turta Bu Mirda pok cumarita. Hayu ayeuna mah Anggara urang keluar. Nyeri malam. Moal hayulah ka ditu. Paraji sunat tuluy gugupai bari pok deui cumarita. Hayu atuh ayeuna dek disunatan teh. Ieu teh tempatna rek di mana ieu teh? Pak Haji Hamid pok cumarita. Tempat nama di ditu we tu Aki datos disayogikeun. Malih mah atos di kurungan ku sinyang kebat palih ditu segi opat. Lajeng nyana tuh sok sabiasana lamun disunatan sok diburuan. Turta sok kurungan ku samping kebat.
syarat sirit sorot terus disayogikeun. Atos lengkap di ditu Jang Udin. Geus dikaditukeun teu acan eta syarat sirit sorotna. Terus Pak, ku abdi terus disiapkeun abdi tatal digawe. Si eta mah cicing we geuleuh Pak. Cek si Udin berjeng melong ka urang, Pak Haji Hamid pok cumarita. Si eta teh saha Jang Udin? Tah si eta si Deni si somong ngabong boga mobil geuleuh Pak. Abdi teh somong pisan kehel. Cek si Udin berjeng ngadilak tur tanggal heos di urang salarea. Ji, hayu cek suten, hayu ayeuna dirampungkeun. Cek si Mang tukang ngiribi nyamperkeun ka si Uten. Tumong tong kitu mang ngomongna tuh mang we sok lah wakilan emang. Ci, di sunatan mah teu bisa diwakilkeun atuh suten. Hagila-gila keding di sunatan diwakilkeun. Teu bisa atuh sunatan mah teu bisa diwakilkeun. Teu bisa enggak? Nyunatan jeung potong buuk dipotong mah teu bisa diwakilkeun, mun dahar bisa diwakilkeun. Atau masalah makan mah teu kudu diwakilkeun geuleuh. Cek si Uten alias Anggara manehana bajeng ngabalieur. Si Mang tukang ngiribi jeung si Udin masan apaleun eta teh ngaran Anggara, matak nyebut teh Suten jeung Suten we maranehna teh. Geus kitu mah atuh bring urang kaluar salarea katingali we si Uten alias Anggara mah pias beungeutna teh. Tayohna keung jeung sieun meureunna di sunatan. Wanci geus kaleuwihan ti jam 5 isuk-isuk. Harita buru-buru para ji sunat ngenyang ka si Uten. Tur ta si Uten didieukeun dina salah saeji koresihan napun tangkal jeruk anu geus dibunian ku samping kebat. Urang salarea nararagog ningali ka eta para ji sunat. Si Uten cenah naon geus kagaur aluk-alukan ceurik tur ta geus gugupay ka indungna. Angga mama doa teu kuat. Cek si Uten harita bejeng gugupay. Acan, can kumaha? Aduh, tolong nyeri mama nyeri tekuat aduh kenapa tekuat apa Jadi kumaha karek di dulu guys curi siapa nak kunaon atuh umat eta besok aduh ieu balain peso bango deuleun cicing sia urang sunatan layeuna Ceparaji sunat bari riweuh tur tanya kelan bango. Ulah tuh aki api-api hungkul tuh kira tos atos. Ampun nyeri aki canda naon di tiacan.